angkungkeun. Bakal eleh. Lah ngan strategina naon? Kade mulutna kudu tarik mulutna lamun mangayan mah bareto manehna naik kalau urang naik can ngabletok kuluna ka dieu mah ieu bakal eleh. Can jadi lang. Bakal meunang lamun ngadu kitu mah. Gejlik geus. Urang Emang langsung iya, digigikeun sampurkeun dikaprot urang mah minang digejlik mah. Oh minang dicarekan si Aceng tanyakeun ka si Aceng. Aceh ngapaleun. Can pernah menang ka si Aceng bareto. Aceng sia main gejlik wae ceuk aing teh aing jangar sirah mati sah aing tinggal. Jeung urang cucukang bono jeung cucukang kang goceng. Wah tuh 15 we siap. Nyarekeun heula tuh aing 3 kali alehkeun. Kang siapa goceng ya siap. Bae teh nya dijahankeun ku aing dicepot-cepotan teh duitna. Tarik ngadu ieu ngadu ulur mung da terus bedanya resikona tuh ngadu ulur mah da sidik gelasan gelasan 70.000 manehna gelasan maraha cucukang atuh katala Cigonewang ulah layangan datang ka Gading babak belawur kabehana ngan loba nu cilaka di dinya mah bulu ti beledag anu ngadu jepret ceulina rawing morona nahan kabeh bukan teh capek atuh ngadu layangan repo. Kumaha carana ngadu anu urang teh misalna teh keur mulu daek digejlikeun kumaha carana tah praktekeun ku leungeun atuh bari batu teh bus heeh tah naik batu teh urang naik batu teh eureun digejlikeun teh cicing urang ge bareng cicing bareng tah dina bareng eta urang refleks ulang ningali langangan batu langsung badetkeun keluar carana tina tali timah mun bisa mah 1,5 meter atau 2 meter leuwih ti dinya dikeluarkeun ge bakal eleh. Ade. Pan kieu posisina gitu. Urang notog tah batu cicing urang cicing lamun urang di batu cicing ditarik ka luhur bakal eleh. Tapi lamun kurang dibabetkeun ka gigir kan bolana ngeset kieu. Lamun lempeng mah bakal kieu nu batur kenor nu urang asa dibubutkeun kitu nya lamun dina motor. Tah eta teori ngadu. Lamun anjing mau gejlik wae kitu mah tong dilayanan si Duhan beungeutna. Jengkel. Aing ngadatangan ku aing naon gejlik kita. Asep Gordon teh urang Gana Soli teh juara sakabupaten ngadu layanganana. Baheula main gejlik wae Agus Gordon teh. Ka ayeun tenar atuh deket Darso teh imahna. Almarhum urang boboa sabaraha eta di Gading baheula. Tong main gejlik lah. Wah cenah da ngadu ieu mah ngadu tenaga mah Kang geus kolot oh nya atuh supaya tuh lah. Ya manehna ngagejlik urang cicing jepret teh. Wah cenah licik dinya maneh ge licik. Manehna ngagejlik wes moot teh hanap urang teh hanap aing ngarti cicing aing ge manehna cicing wah jepret teh aing. Kuat elehna teh kuat gasal wah. Kaleming ka handap lamok cek aing teh. Mumas cenah. Oh, sawa digejlik sok atuh cenah biasa. Bus keluar, bus ka jero jengkeleun kan di alamen tah pusing tungtungna mah ditotogkeun ti luhur teh ku aing ditahan. Atuh ngajengkang deui. Baheula. Si bule lulusan hiji di tak urang banyakan wah anu pin tato jago. Baheula wah moal ngalekeun. Baheula. Ai eta urang kalang anyar sawargi takrim mosokan. tara mang takrim mang nu aki-aki eta nama. Ari ieuna sa teh? Paling Mang Kohar mang onong paling Oh, ada Mang Kohar mah heuh resep. Si Nurna masuk. tara mang Nur pan kana nguseup ana. Ada si Nur mah kana layangan mah da mah beukieun. Bejakeun ka Mang Kohar. Nur mah ebah. Bejakeun ti Mang Kohar Mang Nur tara ngadulang layangan ebah. Da duniana mancing layangan mah dunia ngadulang layangan, dunia mancing pun kan orang kaya semua. Kadang ge mobil nanti harade aja. Harade. Najan Oh, urang. haji atuh. Lamun anu nanyakeun nah cenah teu moal mobil wah keur dicet heula gitu. Harade unggul baturan kadang ge lolobana. Oh, di lama unggul.